Punten, punten. Duh, kamarana itenya, Mang. Araya gitu ya, Mang. Aya kedagoan, geus kesabaran tamu teh nya. Geningan Kang Aliando, sosok kalebet Kang. Aduh, punten pisan Mang, abdi ngaganggu, duh kalebet Kang. Mohon. Cik, kumaha aya naon Kang? Sarari lewas kieu ya teh. Sekali deui punten abdi ngaganggu Mang. Ah henteu sok we. Padahal mah ngaganggu aing maneh teh Aliando. Aya naon ieu teh sinarian wayah kieu aya nganjang. Kieu ieu teh Mang, kan hidung budak keur hamil deui. Tah nyiram teh hayang belut. Wah, eta mah kudu kacumponan Kang, bisa jadi matak. Lamun teu kacumponan, budakna bising adai. Sumuhun Mang, hayang belut, tapi belut meunang ngurek. Alim di pasar cenah. Tah, pan Mang Deden sok ngurek, wayahna isuk Mang Deden pangurekeun nya. Jang abdi nya kanggo itu, kanggo hidung budak lah. Tah, ieu duitna. Tah, ieu duitna 100. Padahal mangke deui atuh Kang, tapi nya diterima tuh. Nuhun ye, sami-sami Mang. Nya mun kitu mah abdi bade uih deui. Da moal lami di dieu teh. Mung kitu wae, itu indung budak nih hoyong pisan kan belut. Kadenya Mang isukan nitip diantos etana belutna ku abdi. Oh siap Kang, mau diengkekeun deui. Isukan kuring paling dibaturan ku si Onah ngurekna. Nya kitu wae atuh Mang. Ayeuna abdi bade uih wae. Nya nuhun nya Mang sapi acana ye. Mang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah geningan. Yen saukur ganggu aya hikmahna. Tuh geningan. Hari duit mah di mana we milik mah onah. Onah lumayan onah. Kurang tulikeun deui tadi onah. Ari maneh onah ditinggalkeun sakedeung dasar pelor, nempel langsung molor aing mah. Balik. Tah ayeuna doakeun ku onahnya, mudah-mudahan akang sing menang loba belutna. Nya ayeuna ku onah didoakeun nya. Juk akang ayeuna ngurek sementara onah di dieu rek makan heula nya. Sok ayeuna maneh da heula sing wareg lah di dia. Cicing mah di dia tong ka mana. Si bedul sia. Bedul. Dasar akang mah hareur wae batur. Ari urek ka mana tinggalin onah aing mah. Ya sugan aya di dia, mudah-mudahan we rezeki mah sok besok aya batur nu nyangsangkeun urek lah. Sugan we onah di dia. Tah geningan onah aya urek teh. Hari rezeki mah moal ka mana heuh lah. Alhamdulillah Kang, tak aya geningan urek teh. Hari milik mah di mana we nya? Mudah-mudahan we atuh onah hari ini poe ieu urang menang loba belutna lah. Mudah-mudahan. Nya sok ayeuna Akang ngurek heula, sementara onah di dieu rek dahar heula. Teuing atuh serak-serakan ieu. Sok. Onah ya lumayan lah. Ayo ngabalakan onah. Sugan ya hasil. Sedek ieu lumayan onah Aduh, si Akang di mana ngurek nanya? Asam jauh-jauh teuing ya teh. Nyawa di saung ieu Duh, mana maksudnya Oh, itu tuh jika nama. Woi, tong ngarusak sawah aki aing, bisa dikadek ku aing. Waduh.
aing kumaha eta karek selek aing mah. Kadek siap. Aing mah udah duluan. Akang, teka mana tuh lompatan gitu? Ayo anak buru lu Pak. Itu aing urang anu boga sawana ngamak buru. Hah? Mana? Aduh, ya. Aduh, akang begoan. Akang. Geus jauh geuning jalan mana urang? Kabelutna geningan bener teu kudu ngalakeun urat. Ku ngalakeun kieu ge hasil belutna ya. Dasar siah katipu pada mal lain sama aki urang. Tuh aing mah ya sambil benangan ya. Lumayan si golok ya. Itu tuh jika nama tuh murah teh lumayan ya siapa. Woi, siapa? Aduh, itu saya ngomong dua. Aduh, aing mah bener tunggu ini. Neleng-lengong anak king DP nyanyi teh hayang nyanyi tapi teu bisa. Alah, itu si akang naon lompatan. Aya naon ya? Akang. Ayo anak buru Pak. Aing urang anu boga sawana ngamak buru. Aduh, itu bisa. Duh. Ya mau na, aduh. Alah. Jauh lah lumayan ya jelema. Geningan menang oge ya. Pur nganalkeun ieu ya hayang belut mah teu kudu ngurek. Nganalkeun ieu nyingsieunan sagawe sawah urang. Padahal mah batur sawah-sawah oge. Dasar. Aduh, saumur-umur akang mah kakaraeun ngurek budak-budak kedua jelema. Nu hiji bapak-bapak kumisan bareng kumisna ge teu matut onah aing mah. Nu hiji deui ku budak gemblung tah. Aduh jeung mamawa bedog deui aing mah aduh. Hari akang eta tadi kumaha caritana make bisa dudag-dudag jelema sagala. Jeung eta belut bisa tinggalin deui. Pada teh pesanan si akang Aliando. Nya caritana mah biasa we onah akang keur ngurek dodongkoan aing gorowok ditempo nya ruah eta jelema mawa bedog. Nya akang teh lumpat we, parikeun teh tinggalin belutna. Aduh, alasanana kumaha nya onah? Mangkali duitna geus beak lin. Eta mah kumaha akang we alasanana naon mah teu apal. Telepon onah. Aduh, bener pisan onah di manehna ieu mah. Tuh sia, pasti nanyakeun belut manehna. Ya. Assalamualaikum. Mohon kalian dor. Nembe uih ya teh. Sok kumaha akang eta mah alasanana. Ona marek mandi heula cara rape harudang. Aduh, kumaha nya Kang? Salahna mah kieu, tadi teh aya kerusuhan di sawahna. Janten teu kekaingan pisan ieu teh. Tos we kieu atuh Kang, kan pun bojo akang teh nuju nyiram hayang belut. Tos we atuh, ku belut akang Aliando pan hiji ge badag lin. Ku belut akang Aliando pan hiji ge badag lin. Ku belut akang Aliando pan hiji ge badag lin.